dunia nyata orang teng nurunkan kesik katamahan ngimpi nurunkan semen. Aduh. Ngopi we heula. Ngopi sorangan mah asa teu nikmat. WA Adit yakin datang nya ka mana teu dibaca gitu. Sugana meureun kedeung deui ka dieu, sugana aya batur aya ngopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beneran karek ieu diomongkeun. Dik. Emang duh. Urang karek datang urang karek baca WA teh imang. Aduh, Di mana gitu? biasa tadi mah tetangga nih elunita panurunkeun kesik cenah satrek manehna teh ngabangun lumayan lah daripada cicing gitu yang udah aya mah gitulah. Kalau atulah ngobrolna asa teu parugu teu bari ngopi mah. Ngopi lah. Untuk kopi hidung mah. Oh punya kopi naon itu mah? Kopi susu. Oh bae lah, Bae kopi susu. bae lah daripada tiris mah lumayan. Oh, da waya kieu mangareunana bari ngopi ngobrolna. Asa aya nu kurang pokona mah teu ngopi mah. Siap mah. Aku hanya orang yang ngela kopi lah. Sok mah. Pulang ke mana yo? Ya. Kopi nanggeus hanggeus. Jadi ngobrolna tenang. Kayak kopi mah sok di nu bulan. Alameng ngobrol mah da mah ka mana lin. Ditampi mang kopi. Sok. Gak tau na. Bari udut keur ngobrolna ngarah rileks. Udah dulu lah. Sok bari seungeut. Kumaha tadi teh ngobrolna eta teh? Cenah menang job cenah. Tadi tetangga biasa kita nurunkeun kesik nih satrek cenah kebun imah gitu. Orang mata karek ka dieu teh karek baca teh da teu mau HP nih. Pas orang tadinya teh. Pas orang balik gitu geus beres nurunkeun kesik. Kan capek gitu ningali heula WA. Wah aya WA teh simbang ngajakan ngopi euy. Tadi beurang WA teh. Nah orang tidak capek teh teh mani heula sare kan orang. Tapi orang rada hanyakal teh sare teh mang. Nah bisa hanyakal sare. Ngareunah sare mah. Mang batur mah ngeunah gitu. Aya urang mah geura geus capek tadi mereka reurekeun awak gitu. Ari pekna teh pas sare urang ngimpi nurunkeun semen satrek kalah katuh meureun urang teh keur mah capek teh hang reureuh gitu. Kal ketamahan ngimpi orang teh nurunkeun semen atau kalah leuwih capek geramang. Naon anu dirasa. Mata ge mang. Ya geus lah, aya nu tong mikiran ka besok ngopi we, ngopi lah. Siap gawe malah. Sedih ke mata ge keur mah capek dunia nyata orang teh nurunkeun kesik katamahan ngimpi nurunkeun semen. Aduh.